Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah nu jadi catur. Bibit loba disarengan ku rahman rahimna Allah subhanahu wa ta'ala. Mung Allah, pusirna jala dari asih, puncakna segala nikmat. Puji syukur kahiyang agung, kahiyang murbeng alam, ka Gusti nu Maha Suci, Allah subhanahu wa ta'ala. Ku alatan ridona, qadarullah. Urang dina dagat ieu masih kene tiasa riung mungpulung patepung lawung, paampor jongkok patepang wajah. Dina hiji midangkeun kusim kuring nyaeta kang hadapan genep MC anu baris nyarengan kapiatur TV anu bakal midangkeun hiji informasi dina sababaraha menit kapayun. Atuh sim kuring moal gunam catur anu dipihatur. Sumangga wae urang ngawitan sareng urang regepkeun sasarengan. Pamirsa kapiatur TV. Dina daget ieu urang ngabahas nyaeta ngeunaan hakikat menyimak atanapi hakikatna ngaregepkeun kitu tah nya badaya kapiatur. Pamirsa kapiatur TV. Urang sok uninga pangintennya aya sepuh anu sok nyarios kieu tah. Jang saupamina aya sepuh nuju nyarioskeun teh, nuju nerasengkeun teh atanampi nuju nerangkeun teh ulah saukur ngadangukeun hungkul. Tah kitu nya pamirsa. Tapi sok regepkeun kana hate kitu tah nya. Sareng ulah hungkul lebet kana cepil katuhu kaluar kana cepil kenca kitu tah nya. Geuning urang sok uninga kitu tah kapiatur TV. Pamirsa kapiatur. Tah anu nembe dicarioskeun teh nya aya perbedaan antawis ngadangukeun sareng ngaregepkeun gitu atanapi menyimak kitu tah. Ari hartosna ngadangukeun teh sapertos kumaha atuh? Ari dina kata ngadangukeun mah nya ngagaduhan hartos nya eta tiasa nangkep suara ku cepil kitu tah. Eta hartosna ngadangukeun mah nya. Benten sareng hartosna menyimak atanapi ngaregepkeun. Tah ari ngaregepkeun mah nyaeta ngagaduhan hartos hiji proses kagiatan ngadangukeun lambang-lambang lisan tah kitu ku penuh perhatian kitu tanya, ku penuh pemahaman kitu tah, sareng apresiasi sareng oge interpretasi kitu tah pamirsa kapiatur. Kanggo memperoleh informasi hiji informasi gitu nangkep eusina sareng memahami makna komunikasi anu didugikeun ku si pembicara tanya eta hartosna menyimak atanapi ngaregepkeun kitu tah. Atuh tangtos ari kitu mah nya perbedaan age mencolok pisan kitu tah. Antawis ngadangukeun sareng ngaregepkeun kitu tah. Dina kagiatan ngadangukeun nyaeta ngagaduhan hiji proses panerimaan bunyi anu dongkap ti luar nya ku merhatoskeun makna bunyina kitu tah. Sedengkeun kagiatan menyimak atanapi ngaregepkeun mah nyaeta teu ngagaduhan proses ngadangukeun kitu tah. Sanes sakedar ngadangukeun bunyi anu lebet kana cepil katuhu kaluar kana cepil kenca kitu tah. Mung menyimak eta atanapi ngaregepkeun mangrupikeun ngadangukeun kanggo memahami naon anu dicarioskeun ku si pembicara atanapi jalma lain kitu tah nya. Kagiatan ngadangukeun mah mangrupikeun kagiatan anu mudah kitu tah nya pamirsa kapiatur. Pikeun jalmi anu ngagaduhan pendengarna, pikeun jalmi anu ngagaduhan pendengaran anu normal kitu tah.
Sementawis dina kegiatan menyimak atanapi ngaregepkeun. Dina kegiatan menyimak atanapi ngaregepkeun kitu tanya sanes hungkul ngadangukeun suara-suara anu urang dilibatkeun. Tapi oge ngalibatkeun otak kanggo urang berpikir kitu ta pamirsa. Yen sareng aspek-aspek kapribadiannya, aspek-aspek diri sorangan kitu ta. Kanggo ngalakukeun penilaian sareng tindakannya, sareng ngalakukeun ku informasi anu ku urang disimak kitu ta pamirsa. Pamirsa kapiatur TV, saupamina masih keneh seueur anu kirang naon teh uninga atanapi kirang artos, mangga tiasa wae dibaca dina deskripsinya nu aya dina deskripsi. Tah pamirsa tiasa maca gitunya salain ninggal videona gitu ta. Pamirsa kapiatur TV, mung sakitu wae panginten anu dipiatur, urang lajengkeun deui kana video anu engke bakal diupload ku simkuring. Sapertos biasa upamina aya saran atanapi kritik anu siliwang ngawangun, mangga diserat di kolom komentarna. Kirang langkung nyungkeun dihapunten. Urang patepang deui di video anu salajengna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.